nangan pagawean ku garat-garat tinggi kuari. Kumaha kudu nangan rupiah. Weh, Kak ngojek ah. emang kecil tuh ojek. Atuh ae nah kedap kepayun. Sama gitu. Tah kepayun tah. Ya saya lah yang karunya ningali buat dia. Oh. Ayo. Bican, Tos ah. nanti mau juga sekali itu. Coba lo ngalalaga yang lalir yo. Bruh. Oh, Tos ah. Tos. Mana duitnya ya? Berat. 20 bae. Mahal amat. Hai, harga bonteng geus mahal ini mah. Yo, nun ya. Kon. Ayo nya. Yo. Palayung ngambeng. Harian si kanang geus di kota. Mana oleh-olehna? Banget dia oleh-oleh aing lalir kieu. Paten hirup nikmati bae najen gaji itu sabaraha ge yang penting mah cicing di lembur gitu kolot kaurus slobe lah bujangan mah pikara slobe soalnya budak lah. Ih, aing sekolah menggeus 12 tahun. Indung aing geus bebeakan, geus ngajual sawah, segala ginjal digadekeun. Ginjal-ginjal digadekeun demi aing. Jual doang gunaan. Nah nih pican Gunaana jeung hore. aing mah atuh terus berusaha uleureun bae ngarang Capek berusaha bae angger bae eueuh teu katerima. Tunggu 3 bulan di mah bae nganggur. dia baik kerok 3 bulan penting aing meureun 2 tahun di imah bae cenah ge aya pepatah mengatakan tidak semua orang punya gaji tapi setiap orang pasti punya rezeki. Nya kadinya nama. Gimana dia? Lagi sekolah aing. Pusing aing ya. Harusing aing isukan ujian, kaboga yang marahan bae. Dengekeun, atuh dia mau ujian ge masih mending ujian sekolah. Barang aing geus ujian hirup, kumaha aing jajan kudu neangan sorangan. Dia mah masih mending mentak ka kolot. Minta duit jadi kor garing. Aing jajan bae dia. Ya, Aku mah ye aing parusing isukan kudu ulangan. Ngeluh bae. Hirup mah kudu strong. iya. Eta. Ini di DP kan itu. Aing geus ngelamar di mana ya? Di pabrik. Kurang tuh bisa katarima. Atuh aing eleh ke orang dalam bari alasanna macem-macem. Nah, cenah. Atuh hong geus banget cenah kurang kasetnya. Parah henteu. Terus awak cenah kudu leutik. Parahnya. Aing karunya ka indung aing atuh geus ngalaman nating. Terus motokopi. Wah haram gunaan ya. Atuh terus bae ngarang. Aing ge 2 tahun gitu. Atuh kumaha aing capek bolak-balik bae ka ditu ka Jakarta. Mending teu make ongkos mah. Oh sih kadinya nama. Aduh. Terus aku mah ye aing bener-bener solusi burung. Dia isukan ujian. Jadi lamun naik ujian mah slow bae sih ulah dibawa kumaha nya ulah dibawa mumet bae. Bikang meje ulah pikiran teuing. Nong aktifkeun bae. Ih aing nya kapikiran ulangan, kepikiran bikang. Tapi kan Beuh, kaboga aing nelpon. Halo yang. Kamu kemana aja gak ada kabar? Apa? Mau ketemuan? Kaboga aing ngajak ketemuan. Aing besoknya. Oh siap. Ya. Alhamdulillah ya Allah, deuleu menang panggilan aing tuh. Tah, cek aing ge naon, sabaran bae. Heeh. Aing segera mending balik ka ditu. Segera. Aing balik heula nya. Heeh. Yes ya Allah, mah dia ya. Maaf. Aing ditinggalkeun deui bae sorangan ieu mah. Mah, mun jang balik lah.
Sik dia mah. Yo. Aing sekolah mah 12 tahun. Ndung aing ngajual sawah segala naon. Ginjal segala di. Iya. Yo. Aing sekolah mah geus 2 tahun. 2 tahun deh. Yo. Mulai ya. Pan aya pepatah. Iya ya. Yo. Gimana dia? Sekolah ibet. Menta yo ayo jati koro garing nung sama teber hujan. Kepikiran bikang. Yo. Yang kalau HP ke belakang tuh. Yo, sip. Alah. Kamu kemana aja gak ada Gak kabar? Geran. Yo, aduh. Aneh. Harian. Di kota. Jangan lupa subscribe Kompas TV. Udah mau sobrek ya.